Jika si Obos itu di sawana Hei bos, kenaon nih dia? Ketinggalan sawah. Lain itu ke mana wae ikut kareka tingali deh. Pugu aing sibuk dagang di pasar pan. Sawah gitu kaurus, komo kebon. Kamana wae sia tara mantuan. Punya eta wing teu keripuh mentak tara ka imah Obos ge. Motor bensinan, udud gitu kabeli. Makana mun aya mah ayeuna injem heula 100 mah bos. Manyangkeun silaturahmi gitu kayak wing ka imah meureunana ulin beuting oge. Aya duit 100 mah. Dia ge jeung meuli berak. Kan kade, anas ku aing dibere duit, maneh teu ka imah mantuan. Nyamual atuh bos, geus aya duit mah pasti ka imah itu motor ge teu isian bensin, pan enak teu isian ya ku kuring geus meunang duit kieu mah. Kade ulah poho ka imah bantuannya. Malah tuh kuring ke pasti ka imah, enak kuring nek ngesian heula bensin motor, nya bos. Aing ka tengah ningali sawah lah, garing. Ya. Geus meunang duit 100 mah. Kumaha engke we ka imah Obos mah. Anu penting mah aya jeung ngopi jeung meuli udud poe ayeuna. Ya. Beres. Kamana ya? Bawa Laleungit barang-barang di kebon teh lah. Reka mana wayah kieu moal garpu? Tarik ke kebon. Enggak. Nah, geuningan balik deui ka kebon teh. Oh, kan uing teh teu boga kebon. Gua aing curiga di tadi ge, siaga berkebun di mana? Nama kieu, ieu bayar ieu 1.000 lah, teu boga jeung meuli udud. Dumuk aing mah keur butuh garpu mah. Kan aya 100.000 mah eueuh. Aya. 20 aya daek mah. Geus ka dieu lah daripada bongkor uing jeung meuli udud. Ya. Tadi nama yang 100 ente jeung nyandung. Nuhun. Asal garpu aing ieu. Dasar nipu si Juring. Garpu aing siapa dijual sa aing. Bos, sawah teh di dagoan wae atuh udah moal leungit lah. Kumaha aing we sawah-sawah aing. Aya naon sih ka dieu? Sugan gitu ya mah. Boga duit tiis teh bos. Duit tiis. Eueuh. Urang mah tara ngasupkeun duit kana jero kulkas tara. Maksud teh duit anu teu dipake gitu. Duit mah aing tara dipake, nu dipake mah tapaju tah. Duit sisimpenan maksudna teh duit sisimpenan bos gitu. Ai duit mah udah disimpen. Moal diadeng-adeng dibawa ka dieu ka sawah naon di imah. Sieun ieu sia da moal jauh ka dieu ge. Ngomong we moal nginjemkeun mah sagala ngomong ka ditu ka dieu. Dah, ampun. Nya heueuh. Anu geus ge sia manginjem duit ka aing. Aing ngomong cepetang bagian nginjem. Bagi ditagih balelo. Nongkrong di situ sorangan wae kos batur tuh mawa awewe bos. Rek naon ka situ mah bawa we. Urang merek miskeun pikiran di dieu. Lain bos. Sugan ingo boga duit gitu dan talang butuh duit ayeuna pisan. Siapa nginjem duit aja nginjem duit tiap amprok yang aing teh. Emang aing teh bang? Kumaha tuh nya ye? Aya babaturan urek nginjemkeun mah ngan jauh. Bisa teh lamun nginjem ieu motor heula sakedeung mah. Gua aya dipake mah. Ngan aing ke baliknya kumaha? Geus gampang bos balik mah. Da uing ge moal lila ieu nginjem motor lagi. Cek uing dijemput deui ka dieu. Tungguan di dieu bari nongkrong. Kade ulah lila teuing, ke aing nungguan lila di dieu. Sakedeung nya. Kamana jelema teh lila teuing? Tapi asa motor aing eta. Hop. Naon ieu teh? Kela ieu juga motor aing. Ih, teu apal da diunang ngagade tadi. Si Jurig motor aing kala digalikeun ka batu.
bos. Waduh, taris. Iya. Tah sia. Minggu kamari ku aing cenah ka imah mantuan. Eueuh, ayeuna datang deui. Warek pinjam duit deui sia mah. Kuring tadi teh malah ini pinjem duit. Arek nawaran ka bos. Bisi butuh modal jeung dagang di pasar atawa jeung meuli berat ieu sawah. Kuring aya rek menang pencairan ye, bisi bos butuh gitu. Duit pencairan di mana sia? Kuring teh ngajukeun bank, bos. Oh no. Ayeuna trek aya pencairan 100 juta. Bisi rek 50 juta ewang jeung kuring hayu. Da kuring gede teuing 100 juta mah gitu. Udah heula mending udah heula. Nya ai heueuh mah eta rek pencairan, urang itu butuh. Sok lah, der keur modal ka di sawah jeung di pasar kesepi ning teh lah. Man pada kieu ya, bos. Ai persyaratan mah geus beres kabeh ieu teh. Man aya nu encan hiji deui. Naon tuh nguncan hiji deui? Tinggal administrasi. Jadi lamun hayang cair sakitu teh kudu aya 500.000 heula administrasi, langsung bisa cair poe ayeuna ieu teh. Tah we bingung nama eta neangan 500.000. Sugan gitu bisa bos aya. Ya yakin moal bakal cair. Yang semua gagal pasti cair poe ayeuna. Pokona mah ieu mah lamun tinggal ngasupkeun administrasi langsung cair ka kuring dianterkeun ka dieu. Aing mah yakin mah aya 500.000 mah. Tah. Aing teh dibawa pas ka dieu ge. 1 2 3 4 5. Tah, lamun kieu mah pasti cair ya bos. Bener itu 500.000. Tah, benernya. Kuring malam ieu rek buru-buru ieu rek dianterkeun ieu. Soalnya supaya cair poe ayeuna bisa kaburu-burit mangga rek hujannya bosnya. Ayo man buru-buru. Pokona kudu cair poe ayeuna. Oh, jangan stop kuring malila nya. Ayo bos, anterkeun layu duit. Dah, beres. Pokona geus menang 500.000. Tenang alam dunia teh. Anas kasih bos gampang, tinggal bebejat teu cair. Beres. Sketmore hadirnya sketsa humor ditayangkan di DSM Channel. Ceritanya semua lucu, acaranya ditunggu-tunggu. Sketmore.